وأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير الجاحدين والحمد لله رب المكرمون فاعل العلماء para kiai, para dewan guru, bila khusus bersama selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Muhtadin sekaligus guru dan sedayana bersama pengusaha selaku pemimpin pengurus pondok pesantren Nurul sedayana para ulama, para kiai, bila khusus muhadir ayeuna urang doakeun mudah-mudahan sing dipanjangkeun suatu barokah. Al-Mukarramun aparatur pemerintah atasan bawahan bila khusus Bapak Lurah Manawi Ayulahna. Mudah-mudahan Bapak Lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa, amin. Teristimewa Bapak RT, Bapak RW, Ayah RT na RW na kula dimuliakeun peti jiwari mah dianggap dulu sebab kula jeung di RT na di RW na can pernah batal wudu. Kula mantap dimuliakeun sebab eta pangkat RT pangkat RW teu di mana capek gawe loba dipamaidong leutik gajina. Di mana kacape jeung kahinaan RT tengah penting aya nu malih neangkeun RT muka banjiran neangkeun RT muka huruan neangkeun bahkan tiga bagian sumbangan corona mamarahan anak ibu leutik heula neangkeun nu ngareuhan ibu loong maka orang bahagia ya Allah, mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW sing panjang umurna, amin. Urang pae kabelaan hidup bersama. Al-Mukarramun sedayana para hadirin ibu bapak santriwan santriwati rahimakumullah. Puji syukur hayu urang sanggakeun kana Rabbi sifat ghafur salawat wa salam. Semoga tercurah limpahkan kehambaan alam habibana al-karim kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katut para keluarga, para sahabat umumna kaurang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan jaga diangkat umat yang syafaat di kanjeng Rasul, amin ya Allah ya Rabbal hadirin rahimakumullah. Bil ikhtisaril kalam sahabat nazim abdi beraskeun dan naon sapatah dua patah kata nu baris dicarioskeun abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nada dihapunten ka sadayana zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Bila khusus kapal kesepuhan fa'amil ulama lainnya mapatahan wajah karena menjadi bebek, lainnya mapatahan hiber karena menjadi manuk. Sebab pula gagah disebut kiai, disebut al-mukarram kan di panggung. Ulang sangkaan masyarakat babangan santri bangun ceramah lebih soleh tilatan mereka. Sebab dia pula gagah sapi dari panggung dipanggil lagi bangsa al-mukarram, al-mu'adham, al-alim al-ramah, tambah juga. Di mah pribadi sudah memanggil al-mukarram, paling jago memanggil angkogan. Eta kolom kula ibu kula mun nitah barang dahar nitah mohon nitah minum suka ibu kia mangga ada kalau minum kilo burung dia minum atau minum besok aja lah.
Ulah lantak ulah minta hampura sebab kondisi seorang penceramah ulah paling kula budak kamalin sore sekelas bubari kondang sekalipun ayat salah. Sebab posisi seorang penceramah di ibarat kereta, di mana kereta berangkat di rel stasiun kereta, cek santri siapil umum, waman wa al tusawi maduki wa hakada ma'inda baikin sujud. Sarajal mana entah pejabat kiai masyarakat ngajedok nalika kereta berangkat di hadapan pasti tanda. Ngaji ceramah begitu pula tidak pandang bulu rek kiaina, aparatna, masyarakatna, sekalipun abdi nu ngomong ada masalah di hadapan naon dan tidukan. Matakan siapa dijak ya? Siapa? Sarajal udah andai syukur dari sabuah mobil mau balik lagi malah kenal itu dari nanti. Hadirin rahimakumullah, terus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nu dihaulan ku urang teh dinauni ayeuna jalma anu geus meunang gelar anfa'u linnas. Anu mana jalma nu sangat luar biasa akhlakna, kagagahan ilmuna, bahkan urang hadir ayeuna lain undangan sahibul hajah, lain undangan anak atau alumnina, secara hakikat undangan almarhum nu kuari haula. Sebab kurang nu gagah teh lain anakna, nu gagah lain ijuna, nu gagah lain santrina, nu gagah teh alumnina, nu gagah teh nu dihaulan kuari. Ngajadikeun alumni nu saleh nu gagah ilmuna. Sebagai anakna sedih ditinggal ku kolot, tapi leuwih sedih nalika kolot ngantunkeun urang teu bisa teruskeun perjuangan mau jadi kolot. Ieu urang hadir kuari lain undangan secara hakikat lain anakna atau alumni, tapi urang undangan hadir ayeuna di undang ku almarhum. Sebabna almarhum teh ulama soleh. Sanajan kula pengalaman sebagai bahasa budak amarfe, tapi kula nganggap guru, bahkan sebagai bahasa insyaallah dunia akhirat mudah-mudahan diangkat jadi muridnya. Bahkan amalia solehna karasa kurang. Sakia hadir luar biasa, antusias masyarakat lebih jauh lebih dekat berkah almarhum. Ruhna ningali bahkan cek almarhum masing-masing inu hadir kuari. Tidak dijuru aing ngobrol bae panet. Belah itu aing main rokok bae berarti hirup ge. Belah itu aing nyahlung bae barang dahar cek almarhum. Lamun bisa ngomong ke sini lah. Almarhum teh jalma mesti diselamatkeun ku Allah. Pantangan kula rek nanya, ibu hayang diselamatkeun ku Allah. Ya arek bicara ngomong naon dah. Lamun hayang diselamatkeun ku Allah patokan jalma agama. Di mana jalma berpatokan karena agama bakal diselamatkeun ku Allah. Adapun profesinya sekalipun jadi RT patokan karena agama selamat. Nah jadi kiai ari teu make karena agama kaunan-kaunan. Ulama netral hampura. Moal mawarangkeun pihak kiai, moal ngabarkeun pihak aparat, bener-bener keur salah-salahkeun di jalan dan dileyet poe mah. Terus dia terus. Buat komunitas lagi. Urusan profesi Islam ternyata nu penting berpatokan dengan agama. Ngajar sekali kiai temakai karena agama, temakai karena ilmuna, lam dia cok lam dia beres, tadi kan itu beres. Oh nah. Mantakan ku ari loba jalma nu ngajabat nu jadi kiai nu jadi tani, akibat sesat dina jabatanana, sesat dina jabatanana akibat teu berpatokan pada agama. Tapi jajal berpatokan pada agama, jadi tani bakal tani Islam make keagamaan. Jadi pejabat moal ngaleutik rakyat anu leutik. Moal aya bejana tani ngageser-geser dengan bakul. Aya di sok geser-geser dengan bakul. Jelema polongo tah. Nyawa polongo. Nah tanjakan gigi opat di bejaan ngamuk, gigi opat di gede tengah tanjak mau gigi hiji pan polongo tah. Aduh, jelema masuk ke sawah teh ngarangan bakul mereka leutik ku pacul pan polongo hayang gede tanah mah kudu mitol. Mantakan ku ari mah jarang aya belut. Bisa
sawah sejarang panitia bola leutik kunaon sebab belut bingungun akhirnya nyebut ke mana belutnya dah dalam mana leutik bulu katutup jubur muka bulu muka bingung akibatnya terberpatokan ke agama dagang terberpatokan ke agama tersaeutik cuman dagang wandi bebelan sumpah demi Allah demi Rasulullah saya pindah sebarahan 25.000 mahal amat demi Allah demi Rasulullah tiri tuna biasa gitu tiri tuna di mana tambah dia atau mantap naon di ujung dia pindang tiri itu nah 20.000 dijual 25 untung goceng mundai syukur kedai samodok mundai rezeki gue di katamun atau untuk dan cantikin atau cukup akibat terpatokan karena agama mantap kan namun hayang selamat patokan karena agama kalau di pesantren luar biasa mudah-mudahan doa di pesantren mudah-mudahan gila yang berjamaah amin mengajarkan makin istiqomah amin mudah-mudahan santina sing barokah amin mudah-mudahan sing bertambah amin ya Allah ya Rabbal sangat luar biasa di pesantren sebabnya mudah-mudahan ngajarikan santri anu faizul ulurosah sangat amat penting urusan profesi masih jadi masalah sesama tidak memasantren 30 tahun tapi ujung-ujungnya jadi RT salah untuk berarti patokan karena agama maka kan tidak detik pun mau anak ulah sebenarnya HP tolol dia mau tokan dalam amat sih ayo di kamar dulu sih Parkuari usaha ke anak kiai ke anak satria letik diberi HP lainnya rek hok sabodo ngun patokan agama teh geus gede bisa ngaji boleh HP-nya sendiri bilik ya justru kuari luar biasa ngaracun orang-orang Islam contoh mana apa anak ibu belum ngomong kita ibadah kita barang beli mau nurut yang HP mah contoh jangan main MF kita barang beli najis mau dinenge tambang buat ki betul-betul namanya tadi banget selok ke berarti ya terus paling ribuan sama dari santri mata-mata kuari tidak kurang ngomong tidak ibadah jajal tidak barang beli paling jago minta upah dana ceng berang bisa beli ya pan malapar ya orang kedulahan kemak kedung aja malu main saja menolak orang aing ngalaman mun aing mah ngalaman di surah udah dia naon terus jajan di kafe berang sambil rumah ngajawabna mah gak mau gue suka berlari aduh kata HP ayah maslahatna ngeun duit di maslahat kieu kula datang kali maslahat HP kita telepon haburan satu sehari itu bating asal saya pergi mana baik maka kan hari ada di anak kieu mati kadang-kadang udah ngomong anak nahan bener tampar ini bapaknya udah bener atau aku mati leletik kali anak sampai kali lagi pun mesti bawa bener bahkan ngajar betul kene anak mesti bawa tiktokan panpolongo tinggi anak tuh bikin gede goyang dua jari ini yang terjadi santri si anaknya betul iya kuari jalan serang akhlak akbar ngape lu penting aing viral demi untung pemikiran kita ngurung mau jadi kawan pemikiran izin naon waduh lu baca mah hayang kasebut tabrakan orang mah kermaju pizza tawar kereta hayang mah viral ada motor dibukakeun RX dibuka bana asup aja mobil paling kena rengkot topan molongan ngerti gue tak sudah mengaguring istiqtian dari lagi sekadar paling maju tawar kereta bahkan kuari viral katutut kita ngerti di HP gara di kamar nubuk ngadong kabeh tergelap berem hai guys aku mereview guys review apa tuh guys apa itu tutut itu siput dari kampung guys gimana cara makannya pertama-tama pol tututnya dipongeki guys bahkan kayak
bau gitu tak? Boleh. Bun tu di herbal, dan herbal le, herbal. Beruang dulu dimakan bayawak. Kadang cantik, kadang imut. Ada buset, sebel. Akibatnya HP mata ini. Untuk anak diletik, sebabnya dinapatokan. Muru as-sabiya bis-salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Muru parentahkeun anak ibu anak kakak as-sabiya nu leutik keneh. Kunaon mantap nitah nu leutik keneh kana ibadah kana salat sebab anak geus gede mah dititah salat teh lain nurut kana ngajak gelut. Umur salat itu di tanah salat nak ida balago sab'a sinin nalika nincak anak ibu anak bapak umur 7 tahun di tanah salat. Ngan hukum baheula nikah 7 tahun ge. Oh HPU pergaulan keluarga. Ingat kaidah Imam Syafi'i, yahtalifu hukmu bi ihtirafil amkilah, yahtalifu hukmu bi ihtirafil azminah, yahtalifu hukmu bi ihtirafil asr. Sadan hukum nerapkeun 7 tahun, ulah nunggu 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun ge titah anak sangkan biasa nalika umur 7 tahun. Kumaha kita salat dulu bae sampai ke umur 8 tahun, 10 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nalika nincak sampai ke umur 10 tahun dulu bae. Maka nu jadi kolot bere peringatan anak mun kadek ulah bahan ngabayakeun. Imam Pangkala nikah anak salat demunya. Teng salat pengen bapak kayak tanggaran ilmu kana perlu tembak. Atuh bahkan yang tuan bener mau jadi kolot nak datang waktu sholat cuma ditambah buka masjid. Mantap. Saminggu yang bisa juga ya. Mantap bisa makanya munah soalnya. Atau kalau mau sholat menusun ibadah dia. Mantap soalnya ngomong dia. Masyarakat wajib deh nyiarna di sana mantap. Jawab sah. Di sana jawab. Ngomong-ngomong pikir ayat tentang tasya salatu, ayat tentang tasya ibadatu. Mual bagi jurusan di mata sebagai komentar. Wakulu mandiri ilmi ya'malu a'maluhu madudatun latu. Oh jangan jangan balu ya. Sahajal mah ibadah teu jeung ilmu maka tangtu amal namu aldita. Puju-puju tak wae katakan ini kan jutaan barang kebo siletingan papatung make kacamata mau diterima. Ulah jauh-jauh ka dunia ibadah. Nabo beduk dadal ta ilmu. Udah kejadian di luar pula, awak nasaran doang ada lain. Ada lain banyak mau nyatu nasawak saya ter. Awak keker ditato, hari tato sama Hello Kitty, kembang cacang. Kan jelema telok ke masjidnya setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha, telok ke keburangan. Biasanya di kaum masjid pan, aki-aki kolot guru metika. Biasanya di dia itu maknya utang. Di itu mah di dalam ingat yang aku ngomong itu guru biasanya masih kaum laki-laki guru metik butuh tinggal 2 hiji uyeg deui batur tilu buah kopat pedi pake main dong eta kudu geus langsung pun baru deui karena krek kieu sia kena dibeduk datang sia teh Allah ada lagi awas deui kamu udah deui kita kayak itu deui poe dia naon dia panak kalau dicokot di leungeun aki-aki dicokot dirawat aki-aki disepak bedug asup ke dalam bedug aki apa yang di mana paroe kieu kan tanaon ieu aki da teu jeung emuna atuh ka kata goyang kabehan kumaha cek mamungna tarik sistem semua kayak mau dibilang ini kumaha teh ibu ngareng Allahu Akbar di masjid ditabuh kumaha ngomong kieu udah kita rasa nohor deui biasanya jago gitu aku dina yang dirasa rasa tak merap jam ini ayo sini nih situ deh
Hukum begitu. Atau sudah sholat, sudah terasa. Ada pemuda, santri ada. Mengatakan biasakan di masjid kenal ya? Masjid. Biasakan di masjid kuari istirahat kena kolot, sering ngamuliakan, ulah sok kolot baik kalau dia batur, dan sana kolot dikun lutang subuh labu mantare modal dia. Pemuda, sopan, pengenalan ada anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Ada yang mana? Mekah tanggal jangan lain. Eka ada mata kuda lagi tapi barangnya cuma kesen. Kendal sih mata Allah. Makai seni. Ada nanti salah rumah aku mau bisa ngomong dia aku ngomong. Bagaimana salah? Likuli syai'in alamah al-alamah la tudabu abadan. Setiap perkara cirina ulang ngomong Adam kih parawan diri ini beda kan cara mah sepi jangan ini Coca-Cola oh kayak apa pakai nama ini kan ada macam-macam kayak dia tante Allahu Akbar Allahu Akbar istighfar dan harta dicerita mungkin Allahu Akbar Allahu Akbar lembur pula sebab pula modal benar itu dia bisa ulah malam bokmal ulah pernah kemarin ini molor terbentah yang baru ngalewat kali ya yang terbentah pas tadinya sinyal cari goreng yang molor dari pesantren barang lewat kali ya nyerap pulsa kadang yang ada ki ada bapak ada ya terus mantangan pemuda nah begitu pemuda harus hati-hati pemuda masih kan tilu kue aduh terduk ini macam tilu putih soalnya yang hudang kerja tengah hudang kerja hati-hati lain kalau hudang kalau yang majong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya coba Jangan semua jangan menentukan langit karena langit. Garai. Nggak saja marek molor dari sama orang. Kalau cuma soal aja kalau akibatnya pikun. Katakan kamu dah dirasa ngawuran subuh, dadak santri, rumah sarana turutan ya. Coklat mie janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat babakan sareng. Hora! Udah apa angkat iseng kayu maling yo. Kenapa ada didik anak kurang tidur. Kenalkan karena pembangunan agama. Tauhidna kenalkan. Udah subdikan ke tempat gula. Sebab bakal nulungan jaga anak kurang. Dina salatna kudu kumaha kadang-kadang punten pengajian ibu-ibu tiang juru make mau kena dari dia ora. Aya. Make mau kena tunggu aya, make mau kena tunggu aya tah. Ngaji mah raji, mun loba make mau kena di dia. Bintang kudu katutup aurat bersolat ilal wajh hawal kapae kecuali banget dina paling dua. Ari ieu banget lain. Kuna dibuka-bukakeun ku kamar dia. Hadi kumaha? Di dia paskeun. Bangun dinasi, ini betul. Jangan lagi. Cina hese, kumaha cara kurang nanya hese. Hukum mah layak tahan dalam bi'ilati. Walaya tasawuf bisawbin kahatiku polok teka hati hukum gitu-gitu harga bandrol. Contoh mana? Ibu buka anak, kiihna rani, cek otak kurang, cek polok ya. Iya kiih lamun dikubah ku cai sabun, endahnya bersihnya sedih. Cek hukum tersawa.
Mata kan ada lagi di dia. Memang kan bukan asal di dia. Ada. Di kan di pos kata-kata lagi semua. Kadang-kadang soal kieu bisa doa. Almarhum almarhumah Kiai Haji Zainuddin Anjat Dais ila umat. Allahumma arham rabbana para dosana. Cara masuk kieu, tapi ke salat ke kieu sebabna tiga hukum. Cuma kalangan anggota sujud kieu teh set. Bukan kada bikin nama. Salat dulu kieu. Yang anggota sujud, delapan. Ada tak? Salat dulu kieu. Namun cara lagi mah, terserah cara rapat lagi ya terserah. Dong ustaz jamaah di mana? Tahu tak? Cara rapat itu set. Kan kaset pada dulu nah. Cara rapat itu soal nah, anggota sujud tangan kieu, mereka penuh kieu. Dari samping dikali itu dia. Ayo semuanya kapleh. Ih balon. Orang, kurang, mau panjang umur. Jangan bisa percaya. Jangan main kafe mana di benteng modal kak. Tuhan tak pernah ada yang hirup. Oh, modal pemilik. Kadang-kadang itu hari ini nanti edan 11. Barang itu hari ini untuk melewatan kosong tak. Minatu nak termain di luar bang ibu. Di luar tu minatu. Bah, kemana? Beli obat. Nah ini kurang isi. Kalau kita kembali ke kiri kalau meski itu mah atau diminum obat, nak minum udah lebih murah. Karena mandi minum diomong ke diri, kering modal terkirim semua udah ya. Atau main minat itu mereka, kocok pak, nurut baik di dua tolong. Kagagahan jelema nu main gapleh tanpa banyak bicara, banyak bekerja, paling jago ngomong dia. Kabeh aya di aing, kabeh aya di aing. Nanaonan dia imah gererod. Kumaha jeung itu anak modar jadi nantu. Jadi nantu lamun aing modar anak abah jadi janda. Atuh. Aja datang. Teman-teman agama. Mangga ada. Nutur ka hati ka kieu jelema main gapleh barang meuti ku suaramu ari mantekeun ada batan ngakobot. Mod itu jadi kebangking itu lah. Bagaimana? Sinjing ilmu patokan agama. Salat sare. Iya lengan diperintah ke agama. Ibu lawan mani salat kieu. Kurang bidang mah ibu harus dia. Diraksa ku agama. Sebarang lamun kieu diburi anu yang congkok lasun taruh barang salat ke Allah set diburi gitu tah. Nah, kalau lu tanpa jual taruh langsung tuh. Kapan kan? Lagi era. Belum macam-macam di ibadah. Sungguhnya diperintahkan ku agama lalaki rada anggangkeun set urang satu dia akan boleh. Kurang lalaki kudu anggang sebab lalaki mah mawa endog bisikin habis itu. Iya. Dika prakatkeun set kurang dika kudu dapat aya kacang di siragam. Itu kembalinya. Nah, kadang-kadang angkat lu mulus orang mentang-mentang jawara asaing panggegana beuh. Eta jawara tinggal jawara salat kudu dengan ilmuna. Beuh make cincin 5 sir jengkol kabeh. Barang salat berjamaah di pinggir ahli sila Cimande. Pan mantap Cimande. Mun era kecelakaan di mana dia eueuh. Saat ini moga Cimande ka di kamar mandi kalau bisa napis. Barang salat Subhanallah pelentrang dengan barang. Atau repek atau secer dulu kan lama. Aku tadi yang mula. Kadang-kadang ngangkat lu dengan kieu. Allah. Nah, naon nanti aku udah tuh mau masuk ke sholat. Ayo kieu beona ya. Tuh belak goyang pargo itu. Anjing banget ini. Ya ada. Menurut patokan agama yang selamat adalah patokan menjadi kiai patokan kan agama selamat. Tengah sari kiai, tengah sari panggowana ilmu selamat.
pang kiai nah, asain pembuka ilmu nah. Woi, dari mah baru dong, aing doang 12 papan. Ngomong naon RTG kuat 15 papan betul. Udah. Allah mere ilmu teh terserah dari diri kiai. Kadang-kadang aing bisa fikih, bisa tafsir. Aing bisa tafsir, bisa balaghah. Jadi disuruh gitu kalau sering gorengkeun. Justru saling membutuhkan antara satu sama lain, guys. Sebab Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mere ilmu teh sakali diberikan illa qalila terkecuali sedikit. Contoh ilmu agama tadi, kami bisa iya. Ilmu dunia, kadang-kadang ilmu sekolah bisa bahasa Inggris, bisa matematika. Kami bisa matematika, bisa ilmu naon urusan kimia di sejaman. Belanda. Gak bagi ngaragi kapal. Nalika dijajah ka di urang ka Indonesia, Belanda ngajajah Indonesia, neuleut combro aneh mun. Kami dulu nanya Kak Imun, orang Indonesia, apa itu Tuhan? Where is in the combro? Apa itu combro Tuhan? Oncom di jero. Belanda nyieun Kak, marah yang ngalawang na ieu, asup ka mana combro itu? Oh, pintuan. Dia wabah itu dari ini aku ini. Lempang kado, mangi koreker, ya koreker. Enggak sebentar. Kata Belanda ini, apa itu Tuhan? What is itu koreker? Apa itu koreker? Koreker mui. Apa mui? Kata Belanda liurung bah, pan koreker dipasang di tangga kacapi, meni dituar hari mesinnya. Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah mere ilmu teh jadi bikin kabeh. Ulah asa ibang kiai na. Disebut kiai dia jeung bodoh tolol. Kiai kabeh resa matahan. Resa ngaji, tunggul. Justru geus seimbang anu bodoh, anu pinter. Nu bodoh ulah ngarunjak ke butuh ilmu. Kumaha carana? Jelema salah ulah dipojokkeun, jelema bener ulah rasa bener. Sakitu patokanna. Kadang-kadang asa ibang gagahna. Ilmu teh titipan ti Allah teu saeutik jalma anu kasukan neraka ku ilmuna mantakan ti Allah kiai geura beulik kareuan aing di mana dina ilmu dititipu paling nu boga jabatan ulah sombong ku jabatan asa aing pangkat kajabatna asa aing lurahna asa aing camatna dan naonna sebabkeun saeureun 5 tahun kadang-kadang jadi dari rakyat ini bae sarua bener bedana nya jadi jabat lurah nya camat ulah diri aya nya camat nya lurah aya kumaha manggilna matlur timbur matlur terdirikan sakabehna camat harta kekayaan terdirikan kalau sakabehna ngeun sangka andong cek urang tah si anu ngeunah amanat mobilna 2 sangka andong cangkeun naona nu boga pakaian ulah sombong aing doang tak kuwi mah tingkat tingkat pertama anak pemajikan, tingkat 2 anak beurit, anak kotok. Bisa jadi patokan. Cercawara aing bakal jago mah. Ngomong naon, nu jagoan kotok doang. Nu sampurna ngerokok. Matakan Jawara usai pasang penggagahna. Jawara aja nama di apong, di alam. Jawara melewatan ke budak leutik. Aya tali. Sebudak leutik. Aing banget Jawara kumis dari bang up. Aya tai bilengkah. Pengamuk gengsi eta. Dia teh nyaho mun aing Jawara. Atuh coba tincak ditincat pan. Prek. Tidak jam empuk nurut bae. Atuh coba dicekel tawok dicokot. Coba diambil, diletak sekalian. Panjang mah polongo. Nya polongo. Muli es kebul ditimpan polongo eta. Eleh nah di apong. Jawara. Kadang-kadang Jawara digagah di luar, balik beh ka imah dikerok ku pamajikanna mewek. Ilmu jabatan harta kagagahan dibikeun sakabehna kok. Ngan dua dibikeun ka jelema bidakeun. Bidakeun. Nu dua dibikeun ka jelema mana hiji ka susah kadua ka senang. Kabehan ngarasakeun kadang susah kadang cenah sugih teu bisa jadi patokan bunga diserang. Kadang-kadang leunah keneh nya teu nu miskin. Nu miskin teu bisa jadi patokan susah. Kabehan ngarasakeun kadang susah kadang senang.
Kadang-kadang nusugi kak nyatu nama enak lu miskin dirasa kene. Lu miskin nyatu di sawah. Bau bebeakan tepi rak darah. Lain jengkol. Mana jengkol mau bagi santri. Tepi rak. Ya cabe kacang panjang lalana dipuluh dan udah dikebok. Pernah. Tangirin lagi yang beli kompana di topeng ini. Iya. Jelang miskin kadang-kadang senang. Itu kene, jelang miskin anak 18. Dijulukin ku anak kamu. Pangsok nyamuk, ujungnya teh congkak setelah antanya dibuli-buli dia tah. Ayo pakai poli anak 18. Pelong kali yo, pan gede. Pelong kali itu. Orang bapak sama orang kene. Barang nu hiji deui, pelong kana kanjut bapak na. Kalau seri ku gitu bae bunga, bisa jadi patokan miskin bunga. Bunga gitu bae. Kadang-kadang barang dahar teu dipantang jeung miskin mah benar. Mun teu aya waktuan. Tapi jelema sugi kadang-kadang lempang ka dokter, ieu ulah, itu ulah, ieu aruh. Kumaha ieu dok? Ulah kada kadu. Kunaon? Lambung beunang. Haji daging ulah darah tinggi. Haji nang ulah ieu kono kana hulu. Haji nang darah isu-isu pun bisa nyarat undur-undur bae no ibadah. Pakaya prodi dulu prodi pantok ngadar undur-undur paling jago ngadar bubur. Bisa jadi patok. Molor nak kadang-kadang. Lebih tidak kena jelema miskin. Jelema miskin dan tujuh kan anak 18 terus molor. Imam geus reot kadang-kadang aya kucing pas jage atuh ruh teh mah. Di nu maling enggak cek maling aja Pak, anak malu. Maling naon sikan kita jadi. Atuh di kamar mandi anak coba. Tidak tuh anak kadang-kadang di kamar foto anak. $8. Sarena geus tibra jam 7 kene. Kadang-kadang jalan sugi jam kilo putih jadi bisa molor mobilna can datang si tabrakan. Bisa dipatokan senang. Bisa dicirikin kak, jelema susah jeung senang bisa dicirikin. Dina nama kebeci jeung rokok bisa dicirikin. Barang aya tamu pula, di dulu aya tamu aja. Dulu pula biasa apa ayo asal dicirikin yang mana bareng maki jeung miskin make kecil lah. Set tek dikit. Leungeunna sekali ya. Nah juga. Geus garo dia. Jadi kieu kiai. Terus ngomong jadi kitu beres aya di gede kapok kan. Aya buku kamari anak kula tabrakan. Acuh buku ican kagantian 15 juta mun amar minjem lo ilaha illallah. Na kautan, mantakan mun aya nu kitu di gori tamu kapok langsung ditutupan ku aing mah. Jadi susah. Kita hutang. Ngarokone beda Kak, jadi susah mah. Arana pelatna terus ditutupan dia. Udah tah hulu sumut. Tapi jajan jelema senang. Set petitan teh. Harap. Tapi kan wajar cok. Biasa. Susah jadi patokan kelas. Mantakan wae didik anak gua. Didik agama terutama. Mudah-mudahan isi jadi kiai-kiai amin. Kalau banyak ya Allah herbal. Mana ya? Kadang-kadang santri masih hati Kak. Terhati nama, tengah puting bang kelong. Subuh-subuh molor, misalnya saya gitu. Tapi balik alhamdulillah. Ayo ngapain baik baliknya. Macam-macam ya Kak. Di dalam kamar dia, anu begitu baik, anu ngopi bebe dan gua muk yang tetap kabur ya. Anu lari 10 baik paling ngaco ya. Subuh tuh hampir itu dakodil tuh jin subuh atau lanjut hanya kawin imbang. Macam-macam. Kudu ngaji masyarakat jeung masyarakat ngaji kiai jeung pejabat ngaji santri ngaji urusan goreng teh patokan agama jalma aya salamet ka hiji ieu Indonesia makin jadi ancur riwo akibatna teu ngaji timbul pertanyaan kunaon musibah teu datang ke Indonesia bencana tsunami gempa longsor jeung sajabana musibah bertubi-tubi datang ulah geura nyalakeun aparatna ulah geura nyalakeun kiaina ulah geura-geurakeun masyarakatna hayu babarengan fa'tadilu ya ulil absar iktibaran nu aya dina awak urang gampang nyalakeun batur mah cileun mata batur mah kadeureut cileun sorangan teu kadeureut
Ulah ternyata aparat nak. Lah aparat aja tolong korupsi baik. Gua udah dia ngomong. Ulah gerak gua aparat di babak baik kenapa ya? Karena aparat lagi korupsi. Orang ngeunah ngomong gitu, can dari aparat. Urang biara nimu duit 10.000. Gampang disalabarkeun langsung set suku. Set tek. 10.000. Batur di luhur dalam miliaran. Sabar, saya kuat. Lain jadi poron kuat di Thailand. Mata lu bergerak apa? Kurang Indonesia makin kali riuh, hancur, musibah datang. Idza tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan. Di mana tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, tidak pandang bulu. Rek lembur tukang ibadah, lembur pesantren, lembur tukang maksiat. Allah nurutkeun musibah kadang-kadang imah kiai paheulana beurang. Satu makan nangka semua kena getahnya. Mantakan mau diajak maju udah sok hareseon. Imah kahayu ngaji cukup orang kebekan bangun umur kocap bolong. Namun nyampe namun modal kumaha coba. Awas. Kurang jauh-jauh datang kiamat diberi gempa ku Allah. Ribu kak. Diberi gempa ribu sithik. Eta kamari keur aya gempa gede pernah kejadian. Eta kula ke rumah motor di pasar. Bukan itu nih gempa meuli teu kuat kalau mau mikir setangnya. Barang kebenaran aya nu ngisi keur ka gempa. Teh teu naon? Pokoknya gempa kalau berisi kira. Aduh geus pisan punjan ti bolawan. Ilmu. Cepet katanya digunting. Tolong isap. Sampai ke subuh pingsan-pingsan. Peutingna salah dina hayang Mbah. Di paparan ke salah dina. Oh jannati. Oh jatali. Sampai dulu. Bima kasabat aydin nas. Kerusakan merajalela di daratan dan lautan akibat pola pikir kelakuan manusia kayak nu teu bertanggung jawab. Musibah datang jangan ngondang mak wajar musibah datang terus loba jangan ngondang mak sasung suhunan dah salat tuh mau masakan kakaler 45 kaki 45 kabarat 45 katidur 45 karena hiji sasung suhunan sawak itu salat hitung di bawah sareng sabaraha hak itu salat terus ulah bener aku ngan di antara nu mantan musibah teu ke Indonesia wasakatal alim wal umar urang bobok huluna heula mana hulu kiai jeung aparat hulu geus beurang buntut tuturkeun masyarakat mah kumaha dua tadi di antara nurunkeun musibah nu ngondang musibah eta loba oknum kiai ngacedok bae neraka zina dilindungi paraman dilindungi dan hutan dihareup di mana jong bae. Bukan berarti tugas kiai, tugas aparat memang lagi. Kiai mah minimal ingkar terido teu ikhlas mun aya hutan dari bagaimana. Lamun teu gitu aja dina hate, mending eureun jadi kiai pikir format murah dia hukum. Memang masantren teh leutik di murah. Sebab pernah ada dia mah. Wih, kurang ngomong kieu, hewan mah di ditu, teu wani mah di dieu. Barang ditanya ku kula. Bah, kamari kurang edang hutan terjarek. Saya goreng. Tuh bingung cenah. Nu hiji eta hajatan tetangga mun lebaran Idul Fitri sok ada samping BHS duit 100.000 kana 300 rok sampurna ge 3 bungkus kayak bolong amat murah ku sampurna ge punten abi lain ngahinakeun ulama kuat loba nu soleh engke kabawa goreng ku oknum-oknumna beuteuh ge hancurna lain ku jengkol. Kadang-kadang nu hiliran mah sapapan deh, nu hiji kabawa goreng sapapan. Tinggal ulama 100 soleh bangunan memperjuangkan Indonesia kebelaan. Temampan ku bedil, temampan ku curumik, temampan ku tombak, temampan ku pistol segala macam karuat. Punten ulama oknum kuari, ulah ngomong-ngomong ku bedil, ku sampurnamin 50.000 ge. Ibabak ya penting ieu. Terus ya oknum nak sahabat itu justru nu ngacak-ngacak mata nu eta nu hiji nu ngomong ge selamat Natal kabawa goreng kabeh sahari itu tukang orang ngondang ieu musibah di antara oknum pejabat nu tidak bertanggung jawab anak batur mah nu ngalain kotor beak dikekeak 30 tahun 40 tahun di penjara anak sorangan nu jina nu korupsi nu minum
mau janji kesana kemari reknya rek kawong cilik nyongcok di luhur dari wong licik. Ya kan tenang kiai pokoknya imah aja sekali bakal mulus pokoknya. Satajan menang bangunnya karewat kayak imah kiai ngeblak kacang mobil maruka ngeus menang karena nutup tanggal setan. Wasakatal kali wal kumah. Di mana oknum kiai mendukung maksiat, di mana oknum aparat mendukung maksiat, maka tinggal fa'alaihima la'natullah, tungguan kehancuran dunia dan akhirat. Salamet ulama tergantung kiai na jeung aparatna. Maka doakeun kiai aparat supaya ngahiji ulah saling gorekeun. Amin. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkomentar, "Sintani min ummati ida solaha solahan nas wa ida fasada fasadan nas." Cek Rasul ayat 2 golongan di umat kaula. Di mana kedua golongan tersebut selamat, umat mulai masyarakat bakal selamat. Sebaliknya, di mana kedua golongan tersebut mafsadat rusak, maka masyarakat umat mulai bakal rusak di mafsadat. Mana kedua golongan? Hiji al ulama, kedua wal umar, hiji kiai dua aparat. Mantan kemarin, kuari Islam diadu domba ku Islam. Kemarin ulah benang terprovokasi ku media-media. Kuari kesaleutik Islam diadu dukun lewat organisasi segala macam. Kemarin urang ku bisa nyari, mangga rasa lagi kuari. Dalam di luar rasa, nu di EP terus ke EP ida, nu di EU terus ke EU ida, nu urang teh dia fanatik karena iya karena itu. Terus justru irang EP resa macam-macam maksiat benar. Justru EU mau EP justru tahunna. Lu pewal teh, iya oknum nah hireudna. Nu dina EP ulah hewan ka EU. Nu EU ulah hewan ka PI. Nu teu ngadukung ka mana cici ulah sama goreng. Justru dua-dua ini hanyalah alat kendaraan. Doang di dieu rek pasar Saden. Naik mobil endah, naik motor oke. Sok, lu penting akur antara motor di mobil. Tapi jajar pasea motor di mobil, mau nyampe ke Saden, mau nyampe ke pasar, lu ayah ge tabrakan. NU, FPI hanya sebuah alat kendaraan. Maka lamun benar menjalankan anak, tujuan hanyalah sama. Lillahi kalimatillah, pikir menjunjung tinggi agama Allah. Tapi jajar kendaraan pasea, ulah ngomong-ngomong hayang Islam jaya, ulah ngomong-ngomong hayang Islam menjunjung tinggi. Nu ayat semakin merosot, Islam semakin tertindas. Usahaku Islam deui tidak bertanggung jawab. Atau hadap belakang, mudah-mudahan Islam diurang semakin baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulah asai panggagana kadang-kadang panloh oknum-oknumna. Ieu pula rasa ka mana ge? Netral kula mah. Awas, tabanatik. Kadang-kadang pali pewaut. Nu oknum di EPI asai pangtakbirana. Ngagoreng kudu di luhur, saha bidik Maulana, bidik Syihab. Saha duriah Rasul. Ulah sudah goreng, ulah mereka anak RT acan. Awas. Kadang-kadang suka ngacak-ngacak. Di luhur saha suka ngacak. Takbir dia salah subuh jam 8 naunan. Udina itu asap NKRI apa itu naunan. Saya asli Pancasila. Hari gereja ditungguan kalau mau. Allah ada hati. Tak ngomong malu kurang. Sing alakur si masalah tujuan sama di wilayah kalimatillah. Hadirin rahimakumullah. Kira-kira hati ya. Alhamdulillah. Aku ulang kali ke hati mah atuh anggeus. Di mana ngaji mah nungguan ke hati. Tadi maka aku hanya sekali kira-kira arti tadi ya entah udah aku patokan di mana ngaji ditanya saya cari ke hati mending capek sumut tengah pila itu bodoh tahu tak ada itu aku berada kesempatan perjalanan yang haputan sesuai dari semakin untuk masuk waktu karena kadar ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif. Ibu bapak candak senajan keluar tinggal yang tai kotok keluar tinggal yang tai bebek hari endo mah cokot syarat bebek sing kotok nah orang dulu kalau maling orang ada buat rumah. Tapi senajan keluar tina yang teh artis, Inul Sahrini ari caruk jempol lawan cokot. Keluar tina awak abdi jelema fakir jelema goi ulah kamari sore bener nak manggacana seolah-olah hidayah taufik Allah. Tapi senajan keluar tina oknum abu ya, uluna di udang sendiri dan kesma, ari ngadak dorang mau ulah cokot. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ulah nurut ka makhluk Allah anu ngajadikeun sababiah maksiat Allah. Najan kolot, najan guru keur mitah maksiat ulah diturut hartaan pangkat kolot jeung guruna. Qul masbah wa ta'mal kadar wallahu yahdi bi hibati wa firah li wa lahu bi darajatil akhirah. Wallahu yahdi bi ridha wa rahmah li wa lahu wa li jami'il ummah billahi hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mar rafiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.